Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 58. Carpon anu baris kapidangkeun dina danget ayeuna ieu teh pamirsa tina pengalaman para mitra. Judul anu kahiji nyaeta rek percaya rek henteu. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Pengalaman kuring jeung nu agul ku kabeungharan. Kuring datang kanu beunghar loba parena terus terang we maksud teh rek nguyang. Sampurasun nun beri ngadaguan gek diuk dina golodog. Rampes kisilah. Mangga calik. Manehna norojo kaluar. Is, nah eta teh bat calik di dinya. Batasak ngahinakeun ka pribumi. Marugrug ku saya mah kisilah. Ieu mah imah teh geura wete heg kaina aralus. Tah ieu tihang nage jati alus anu ku jalma kitu-kitu wae mah moal kabeuli bahan sajana kabeh ge kai kelas hiji ngadegna wungkul beak saemeh mah tah can bahan-bahanna anu sagala mahal moal aya we batur mah nu boga imah pantar kieu yap di dieu yap calikna dilebat sareng aya pikeun naon ieu teh sisinan teuneun. Kuring sanggeus pindah diuk kana Bang Barung. Nuhun ieu kuring teh bade nguyang pare manawi kalarasan bade ngiring meser we saeutik mah. Atuh bawa teh teuing ari bade meser pare mah da seueur teu kawadahan malah panen ti anu 10 bau can rengse leuit geus pinuh sababaraha hiji komo mun geus mimiti ngahanca eta mah anu 4 lubuk dalegana ge genap kalieu nu keur dihanca ayeuna acan ti huma jeung tinu nalaur hutang bade sabaraha roda atanapi sabaraha gorobag ngagaleuh pare teh moal seueur-seueur nun da teu aya artosna sareng teu kiat nanggungan. Ma ieu aya nu rek meuli pare sosina di dinya tah ngagantung dina paku katuruban ku setelan jas anu 7.500 rupiah luhureun peti geledeg anu kamari dieusian duit 150.000 teh gening ladang munding kabiri anu ayeuna kari 3 deui kadewe nyigeung bedil bisi ragrag ninggang goong ceuk kuring dina hate ambe meuni sagala aya nu eueuh teh kari pasaran tama cenah ieu pamirsa. So HSL parakan salak hiji. Judul anu saterasna nyaeta henteu kaganggu. Harita teh poe Ahad kuring diajak ka Pasir Batang ku babaturan sakola. Di imahna teh di aku sakumaha biasa ku kolotna. Sabada dahar kuring mah terus ngalantung kaburuan da babaturan mah keur uplek ngobrol jeung indungna di tengah imah. Ti kajauhan kadenge aya tukang tolok anu botol-botolan. Maksudna mah nanyakeun kanu didinya susuganan aya nu rek ngajual ples atawa botol urut. Teu lilar manehna ngaliwat ka hareupeun kuring bari teu eureun-eureun botol-botolan. Nah atuh kakara ge manehna nyebut bot. Sukuna ti Tajong, tanggunganana lesot, manehna sorangan ti jongjolong. Kuring rek nulungan teh teu jadi lantaran manehna kaburu cengkat manten. Gap kana tanggungan lagayang ditanggung deui. Nah atuh bari ngalengkah teh manehna disada deui tol cenah neruskeun hanca meureun da tadi kakara ge nyebut bot geus ti Tajong manten. Tamat deui cenah ya pamirsa. H Supriyatna Banjar. Judul anu saterasna nyaeta Salah Denge. Waktu latihan wala kuring boga batur anu sok disarebut pasuan lantaran manehna teh pangkolotna. Dina hiji waktu
kuring baris teh bet kabagian pang tukangna tukangan pasuan pisan atuh lapur aba-aba ti komandan teh reanu teu kadenge. Ari pasuan mah mindeng salah na teh ongkoh katambah ku hatena keur tagibur memeh baris manehna nyarita ka kuring cenah mah di lemburna aya uruskeun. Sabot kitu kadenge komando, pasukan balik kanan gerak. Kuring sorangan anu rek malik nurutkeun aba-aba teh teu jadi lantaran barang reres komando oge pasuan mah ujug-ujug dedag bae nyamperkeun komandan. Komandan olohok tapi pasuan kaburu hormat manten pokna teh siap kerjakan cenah. Nyaritana kitu teh bari terus ngebecir ninggalkeun lapang. Si horeng manehna teh salah denge dasar ingetanana ngan kalemburna bae pajarkeun teh ceuk komandan, pasuan balikana gerak cenah. Tamat deui ya pamirsa. Saehe cenah ieu pengalaman mitrana. Ye Tede Wahyu Garut. Judul salajengna nyaeta Sarwana. Salam saputing jeput teu sare lantaran giliran ngaronda. Tabu opat subuh kakara mulang. Kasampak dienggon pamajikanana keur ngaringkuk. Teu usik-usik manehna teu rea carita, goloyoh bae sare. Tukangeunana rek ngagaingkeun teu wani dati beurangna tas pasea. Kuriak wae kanceuh deui sanajan kacida tunduhna. Weleh manehna teu daekeun sare. Lantaran hawa kacida tirisna bari pura-pura malik samping pamajikanna teh dibedol, maksudna mah rek dipake simbut sapotong sewang. Nah atuh bet ngorejat hudang bari rada ngajerit. Ari direret ku salam si horeng mitoha anu awewe. Lain pamajikanana, da pamajikanana mah ti tas pasea teh terus balik ka kolotna. Kabeneran mitohana ge pasea deui, ari mitoha awewena pundungna teh ka imah salam, tapi kasampak anakna eueuh. Kawasna mah pasalingsingan jalan lantaran tunduh rap weh disalin ku pakean anakna terus sare dienggonna. Tamat cenah ieu pamirsa. Aduh. J Subagio Sumedang. Judul anu saterasna nyaeta Dasar Sikabayan. Sikabayan isuk-isuk menang belut gede pisan, tuluy dipasrahkeun ka pamajikanana sina dicobek, ngarah babari omongna, leos bae manehna mah indit deui. Ari waktu dahar manehna geus datang deui. Bet belut teh kasampak atah keneh can dinaon-naon. Sumawona diolahkeun, can dikumbah-kumbah acan. Bangkawarah anak mitoha teh. Teu daek nyabak-nyabak acan meureun. Cek Sikabayan dina hatena dakar bae ku manehna belut teh diberesihan tuluy disambaraan dicobek teh dina pendil geus asak celebok bae di dahar ku sorangan mani dilemetan ka cucuk-cucukna dina pendil teh nganyesa caina bae saeutik. Keun bae pamajikan nurus tunjung mah teu diagehan oge daker ka indung bapana meureun cek hatena geus beak leos deui bae indit cara tadi. Keur Sikabayan suwung kurunyung pamajikanana datang nenjo kejo kari remehna nenjo belut geus eueuh dina urutna adiret kana pendil aya koneng-koneng kawasa marah cobek lah dicobek ku maneh meureun pedah aing kapohoan. Pamajikanna Sikabayan ngomong sorangan bari pek diasaan anu nyesa dina pendil teh. Deuh paingan rampus da manik pelem kieu mana tengagehan ge ka uing. Omongna teh bari terus dicocolan ku curugna sesa cobek nu dina pendil teh. Antukna bakat ningkungeunah ku pamajikan Sikabayan teh nepi ka diletakanana bibir pendil anu aya urut samara mah malah pamustunganana blus bae sirahna diasupkeun ka jero pendil ngaletakan di jerona nepi ka lesang. Barang geus beak eueuh letakeun deui di jerona ari arek dikaluarkeun deui sirahna teh bet magol dina beheung pendil atuh salila-lila teh sirah si tukang leletak teh di kurungan pendil atuh jadi pohara bingung jeung gugupna teh. Kahiji era mun Sikabayan kaburu datang, kaduanya kana pendil mun didagorkeun teh meureun popos, katilu teu manggih akal pikeun ngalaanna. Keur kitu jol Sikabayan datang kacida reuwaseunana nenjo sirah pamajikan siga dilegleg pendil teh.
Kunaon eta teh jikan maneh teh Aduh, gawat tulungan, ya kami rek diterei buleud ku pendil. Teu mikir deui si kabayan teh, da bela ka pamajikan, berebet lumpat nyokot panakol kokol ti garduh. Ari balik deui habek bae pariuk teh ditakol tarik pisan. Prai bae atuh pepes. Geus kitu berebet manehna ka dapur nyokot cai ngabanjuran pamajikanana anu kalangar da milu katakol. Barang nenjo gentong wadah cai siga pendil gede, habak di pupeuh bari ngomong, komo sia mah gede tangtuna gerek ngalag-lag aing. Los nyamperkeun buyung, wadah beas digoah, nya kitu deui digebug mani remuk. Antukna mah ka wadah-wadah uyah sakurang nu beheungan siga pendil mah boh gede boh leutik bubuk kabeh digebugan bari susumbar. Jol deui balad sia nu beuki jelema ka dieu. Tungtungna si kabayan murang maring, manehna asup ka imah batur neangan pendil jeung bangsana. Mun teu kaburu dihalangan mah ku pamajikanana nu kabeneran geus sadar tina kapaehanana, si kabayan teh ngamuk-ngamuk nya. Tamat cenah pamirsa. Mang Aming Cimanjah 15 April 1862. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.